Sampurasun dulur berbaraya. Alhamdulillah nih di tempat lokasi ada saung enak. Sampurasun, wah daraya warga-wargina Barang mabisik pantulan tiluhur teh. Pulang gitu. Bisik teh. Gedang. Mending ngarenahan suasananya banyak. Ah iya. Oh iya Pak. Oh. Saya cai katiga ge keluar be banyak. Ira sebutan cai naon Pak? Oh, Cipakalengan, sumur Cipakalengan nih. Daerah Baribis. Tuh. Dimanfaatkan guys. Tuh. Paling ngerembes sih mah guys. Makanya. Jadi nih katiga ge sok keluar Pak eta cai teh ya. Tempatnya guys. Luar biasa nih cai lokasi buat ini disedot di halo tuh ayah bercai aneh ya di tempatnya guys. Capi mah. Kamu jeung saung sila kitu mah. Betul. Jeung abah ku kurusukan ka kebon. Ka kebon jagong. Enak katiga-tiga guys tuh. Itu jagong non parida itu mah. Jagong manis jagong parida itu. Jagong Prida. Kira putrian tuh juga putri guys. Jagongnya tuh ngarenah kieu tempat lah ampun ikut menyelusuri tempat-tempat jauh tadi ngarenahan aduh seger tanggal sampai bangga jadi orang petani nih. Bangga jadi orang petani guys. Jagong di mana-mana. Kadia jebolna euy. Sakurilingna jagong jagong sadaya. Alah ya Pak Haji itu. Kerbabad. Pak Haji. Udah Pak Haji. Rokok mah teu dibawa tak? Aduh, Pak Haji rajin apanya? Pak Haji rajin. Ini sih di depositokeun mah ya kajen teh ngeueuh di lengan urang aya di bank. Lain. Hah? Bank lain. Ya, wah di lengan urang mah kan boga. Sarere oga da anu duit loba mah melangan ditunda di imah mah we. Tah Pak Haji mah jarang di bumi, sok di sawah bae. Teu betaheun di bumi teh Pak Haji. Haji kan diwutukeun teh. Oh iya keur. Pak Haji. Kumaha? Yang sabaraha tahun Pak Haji teh amal di dieu teh? Di dia. Ngelola sawah teh. Ieu teh. Niat di barang abdi pensiun bae teh. Mau pensiunan ieu. Mohon tos kali 5 tahun kagak genap gitu. Kagenap meureun ieu teh. Alhamdulillah ya Pak Haji. Alhamdulillah ya. Kita nyawa sabaraha ya bau. Lah nya paling nya. Aya. Ka bau meureun lah gitu. Aduh Pak Haji alhamdulillahnya. Alhamdulillah Pak. Nuhun.
Alhamdulillah itu di pasihan itu. Pasihan Duka di ku. pasihan, duka kumahanya gitu. Udah meser memeliharanya paratusannya. Meser mati mana acisna. Pensiun masa barah ada abi gaji pensiun ukur 1.200.000. Acan dipotong ku bank. Yang kebagian 180. Sana teh. Tak odo dia tak. Tuh pame itu Pak RW tuh. Heeh. Beres panen nah ini teh. Kabelinan mah. Ya duka ada. Bisa pare tadi ampikeun kena 20 karung kanggo dahar. Bisa 2 ton. Dan 2 ton sekali 820. Berapa tuh? Kangge hajat ongkosnya apanya? Oh, eta tetos 16 400. Ayeuna ditaruh cenah tega 2 artos nya teu dicepeng ku anjeunna pada di deposito nya gitu. Bisaannya Pak RW nya. Nah, bisaan eta mah Pak RW mah. Ayo mending ngopi lah Pak Haji itu. Mohon mangga. Tuh Pak Haji. Karunya teu urut Pak Haji nya. Ada yang kira dibuat lagi. Oh iya dibuatna sabaraha mingguan ya Pak Haji? Ieu teh da 2 kali, Pak. Ieu anu ti pengker itu ka di payun. Ieu mah golongan setengah sasi deui ka di teh di dinten Minggu. Minggu alhamdulillahnya Pak Haji nya. Alhamdulillah. Tak karek bunga angkenya sih di. Ya kanggo mama sugan gitu. Ya gitu. Ngeunahan Pak Haji tempat nama Pak Haji nya. Oh. Palingan betah di dia Pak Haji abdi gebet. Betah di dieu teh. Lewat ke Jakarta gitu dibaca Kajian apa nyahonya? Nah, sawios. Tuh aduh mun betah dia banyak. Tempo ya pepelakan Pak Haji jeung Pak RW ya. Katingali lokasi. Sareng nini aki-aki bae sareng mana bae teu araya. Mana mah teu ngiring, mana mah teu Pak Haji mah. Ento. Di bumi bae eta mah. Saya ka incu-incuna ka putra-putrina anu di Jakarta di mana ya. Di hoyong terang akina aki haji teh. Ieu bae moal enjing. Enjing teh ka dieu sonten uwih da tos capeun ka dagang mah. Oh, uwih. Ka dieu deui. Tuh alhamdulillah. Tos nuhun Pak Haji nya segitu banyak. Mohon. Sing sehat Pak Haji sing panjang umur Pak Haji nya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi